tulungan hayang gawe nya teh ke euy. Awak ka abah teh can jagjag, can sehat bener. Gawe hae mah. Si kakek Cugan we ayeuna bere duit teh si kakek ayeuna ngereyeuh aing gawe ayeuna mah. Aduh, pagawean. Iku sorangan capek beunangan saya ge. Aing ngagawekeun si abah da kugu masih keneh gering. Kondisi badanna can stabil, mun stabil mah pasti ditah digawe da kurang oge. Aduh, ampun ieu. Nama aing ngarek nyahoanane gawe lah. Di dieu ya hancana ieu. Cara rapi nah untuk si abah juga uyak wae di dinya alah bawa barek gawe si abah teh abah hei bah Ke dibantuan kurang belah dia ke dibantuan aduh ya teh ari abah kumaha teh laki-laki gue banget abah teh masih kali gering tau gawe abah tong gawe aku gua ada dulu kue hayo lain kitu tuh gawe orang jadi di desa tadi masa aduh kang ngalamun wae kan baik cara stabil awakna dan stabil hari kue tahu lah gitu kakek orang hayang gawe kayak ieu mah lamun geus jajak mah sabaraha teuing butuh duit urang ayeuna bodoh teuing ka itu lah bakal tong wakai poe ieu mah keres jajak pageto mereka gawe pageto sagala juga balik kana mah pageto lain mah butuh naga urang ayeuna aya mun boga duit barang eta we atuh nginjem heula urang ieu nama keur kosong pageto rek gawe mah pageto aduh kumaha tuh kakek urang sabaraha teuing teh yang nyaho da bukan abah make da urang teu ditah ti kabari tong waka gawe cek urang kamari hayu hayang ngadedeluk aing ampun si kakek jadi mau bere duit baru lain mananya ke urang tepan kamari teh geus dibere duit ku urang teh heula 200 turun kamari 100 mix jual di ka dieu atau apa teh pancal jagjag aduh kakek waktu kaluman di masa nyata yang kaluman tong gawe budagi di gue ka itu supaya ngagerakkeun ieu suku supaya sehat tong digawekeun engke we kejagjag bener hei ka dieu gawe aduh ampun aing kumaha tuh kakek urang ya balik itu balik aduh ke urang tulungan hayang gawe nya teh ke euy awak ka abah teh can jagjag can sehat bener mau ka digawekeun ku urang aya kitu kieu mah nyalahkeun ka dieu biaya leuwih gede moal kakek tanggung jawab urang sama kakek pokona mah aduh moal ka itu we balik ku ge balik teh beureun urang kudu mawa duit nah kan mawa duit lae nah kamari ge geus dibere duit kitu kieu da sakitu mah teu mahi kakek urang ka rumah sakit teu mahi dibake resiko hungkul kamari kakek aduh ampun aing ngamanfaatkeun aing ieu make kitu goblok geus balik ka aduh aing si kakek jadi kitu lain manfaatkeun kakek aing teh kakek lain manfaatkeun mana teh aduh ampun aing manfaatkeun ari geus rek kumaha geus balik mah balik we aduh nyam heula aduh kosong ni mah teh urang kakek kosong mantap urang ka dieu oge ye ngahajak kana pagawean urang ieu teh moal ka itu ciga balik apa si kakek astagfirullahaladzim aing si kakek ampun Gusti tega ayeuna mah kan urang teu biasa leter-leteratan nih mah teh kakek nah banget teh teh kakek ka urang teh Allahu Akbar abah mari kitu carana mereka manfaatkeun urang ka dieu unggah poe teh mawa pacu kos nu heuh itu ieu padahal ngagawe hayang nu kieu hayang duit atuh urang rek di mana hayo wae dibikeun ka abah mah duit model teh teu boga teh ngamangpaatkeun hayo geus 300 tapi urang oge duit ayeuna rek teuing deui pura-pura ngagubug pacu ka dieu naon coba aing jadi teka olo si kakek ku aing aduh ampun aing geus aing ada bar-bar kitu mah teu dari dodon teu dipangtankeun ku si kakek mah aing mantok geus Jor mantok abah maruka urang rek ka olo deui meureun mah geus kapanggih salah abah teh kitu ningan ayeuna mah kalakuanna teh jor mantok gitulah